ayeuna ada kebahas naon? Dengen-dengen ti guru mah cenah rek ngabahas lingkungan gitu. Wah, gara-gara kamari aya banjir nu disebabkan loba runtahnya. Hoream pisan ih kudu bebersih. Nya pisan leuwih halus nyong HP. Lamun lingkungan urang kotor, urang bakal katiba penyakit meureun. Eta sampahna picik kana wadah sampah. Hoream, mun kunaon kudu pisan micen runtah kana wadah sampah, engke oge bakal dibersihan ku tukang sapu. Nya pami can runtah anu wadana geus jadi kewajiban urang keur ngajaga lingkungan. Ah, paduli teuing. Thank you. Aduh, reungit. Meni loba reungitnya. Naon sih meni riweuh? Tapi bener loba reungit, nah nya loba reungit. Sabab lingkungan anu kotor, geus kotor, bersih di mana-mana. Naon sih? Ya masalah tukang bebersih. Hei maneh daek lingkungan kotor terus penyakit di mana-mana. Nya geus we antep. Kudu kitu teuing atuh bener cek Kiki kayak bawaan bebersih. Lucu nuntah jeung bebersih lain tukang bebersih hungkul. Terus manehna wo gawe gitu? Urang teh makhluk sosial kudu memperhatikan lingkungan. Geus kaditu ngaganggu wae. Barudak urang di partisipasi jenengan kebersihan sekolah ya. Urang bebarengan bebersih di lingkungan sekolah. Jeung urang ditetang ngabebersih di sekolah. Ah riweuh urang mah leuwih resep cicing weh. Kelasna bersih bakal menang. Hayu atuh urang ngiluan kebersihan sekolah atawa kelas oge kudu diperhatikan atuh. Mane we nu ngiluan urang mah dek sare di kelas. Naon sih marane ih? Ayo Maya, ayo kieu urang bebersih kelas. Eta udah nunggu bijinya bikin. Cicing we kumaha urang mah hoream. Yeay. Yuk. Tapi ini lain. Bikin keluar. We da urang mah kulin. Bisa juga. Kebersihan anu butut kanggo nyebarna penyakit jeung ngarusak lingkungan. Urang kudu loba sadar tina akibat negatifna mun urang teu ngajaga kebersihan. Bener pisan, kebersihan lingkungan teh penting pisan jeung kesehatan. Naon sih Mai, teu kudu kikituan lah. Iki, maneh nyaho teu kunaon babaturan loba nu kabanjiran. Kulantaran loba anu micen runtah di mana wae jadina kakumpul. Alah paling saeutik banjirna dugi ka mata kaki wungkul. Sacangkeng nepi ka ngungsi. Ah, bener. Nya bener kitu kanyataanna maca berita geura. Waduh, gede pisan. Karunya geningan kebersihan penting pisannya. Hampura abdi paduli lingkungan, abdi teh kaca diri moal micen runtah di mana wae. Hampura oge abdi sok micen runtah di mana wae. Mun kitu mah abdi bade micen runtah kana wadah runtah jeung dek paduli lingkungan. Abdi oge mun kitu mah abdi bakal usaha keur ngajaga lingkungan tetep bersih. Begitu sok ngiluan bebersih oge nya. Siap. Nur kakabehan kulantaran urang gawe babarengan urang jadi bisa ngasil lingkungan sekolah nu alus. Ayeuna lingkungan sekolah urang jadi resik jeung bararsih. Alus pisan urang bisa ngajak marane sadaya ngajadikeun lingkungan sekolah ieu jadikeun alus. Hayu urang ngajaga kebersihan sekolah meh kajaga jeung jadi kebiasaan jeung urang sararea. Hampuranya tina hoream abdi kamari abdi jadi leuwih sadar geuning kebersihan teh penting pisan. Abdi bakal pisan kana parobahan sadayana. Kebersihan tanggung jawab urang sararea. Bener pisan. Terus tuluikeun ngajaga lingkungan meh ngaidean kanggo batur. Kebersihan nyaeta tugas jeung tanggung jawab urang salaku warga sekolah. Ngajaga kebersihan sarua jeung ngajaga kesehatan jeung kangenahan urang sorangan. Lingkungan anu
sehat ke kesehatan orang sadayana. Urang kudu pageuh ngajaga kebersihan. Jeung mere inspirasi ka batur kanggo ngalakukeun kagiatan anu positif. Keur ngajaga kahirupan jeung kangeunahan jelema sato jeung tatangkalan. Lingkungan anu bersih jeung sehat bakal jadi masa depan anu resik jeung alus kanggo lingkungan. Hayu babarengan ngajaga lingkungan. Tuh tiga. Kabar. Ya, ya. Siap. Terus kadi itu.